wa zayyana lahumus syaitan. Ketika orang baik judi, begitu judi eleh setan kumaha kakarak motor hiji batur mah mobil atuh cenah naon judi kakarak leungit depan sen motor miom batur mah mobil geus pamajikan ngecempreng ge masalah geus atuh mah kan kesenangan ngaranna ge kesenangan kok pamajikan ngalang-alang kesenangan terus judi cak setan teh atuh lamun teu judi mah eueuh anu ngaramekeun dunia geus kakarak motor heunya mobil panakeun apaan sa pake tarohan habuk tarohan tuh gua keur usim calon lurah pake tarohan ge heunya atuh ger eleh deui bae cak setan kakarak apaan sa batur mah mercy tuh cenah naon kos kieu jaharta sia lo make ene jual habek sawah pake tarohan deui judi teh indah judi teh nikmat atuh harta jang naon jadi lain jang sesenangan sih jang naon jang sesenangan mobil jang sesenangan harta jang sesenangan guari sia loba atuh geus hanu teruskeun cak setan teh ulah tanggung sia teh ulah sok disebut jawara sia jawaraan abeh bebeneran jawara ih atuh hebat pan julukan eta geus jual itu sawah pake meuli mobil taruhan di habek heunya wa zayyana lahumus syaitan eta kos kitu teh setan teh eta setan teh kos kitu jual pamajikan geus cerepeng cenah lo ngomong aing mah deuk ka Karawang. Oh, jual taruhan deui eleh deui. Teh geus gagoler ku aya jual. Jualin sak pamajikan itu ka keur ieu ge pan menurut ka kula mah meureunanan moal bebeakeun loba omong teh geus sugih deui. Atuh sepira harta, harta mah kekal tatalang draga cek kolot baheula ge. Atuh keur aya keur ujug tasauk teh budak. Loba mah teh geus Allah nu ngatur kos kitu atuh. Kege sugih deui urang. Sak setan teh gampang harta mah. Atuh pokona mah salira hirup bang kege dibere ieu. Hayu ku ari mah atuh mentaan bae heulangan. Aju judi deui, jabatur ge baheula nu sarugi eleh judina. Ajupan mentaan, jauh masalah. Atuh hayu bae kos kitu emang dunia judi mah kos kitu cek setan teh. Geus masalah. Geus urang-urang, itu nyana-nyana, geus kitu bae sih. Wa zayyana lahumus syaitan. Nu zina gitu kene zina sakali merenung aduh aing dosa gede cak setan teh kakarak sakali itu mah baheno lain deui rasana sama kakarak sakali atuh aju merenung kitu bae jadi itu da deui dibere seuri panu bahenol na teh ngadak-ngadak ja setan paan bere senyum aduh ya diajak deui 2 kali rada merenung deui aduh aing 2 kali ieu zina karak 2 kali batur mah geus ratusan kali di hotel sia mah karak 2 kali geus merenung kos kitu FSMR sia mah jadi jelema teh tuh deuleuh tuh urang Lampung Putih Semampai murah deui murah ja ojol jeung baso Malpinas coba ge ku sia wa zayyana lahumus syaitan maka anu ya'malun ya Allah teu karasa orang urang teh loba dibisiki ku setan kredit kakarak sakali tuh kan sakali beres kan kreditan aman kan beres kan kusia selama 3 tahun jauh masalah nucok kiai di haram-haram teh aja siapa masalah pan guna nangeunaheun jasa pake ngaji pake ka pasar geus kredit deui ulah didenge kiai mah cak setan teh nya setan tolong nya ngarenung oge nya bebeja kam sapa majikan nah mani ngeridit bega ieu mulus urang ngeridit ye pan urang geus ngaji ka Cilongok cenah harap ja haram-haram ge urang mah lulus ja lulus eta atuh masalah ja tungtungna pake ngaji ka Cilongok keneh bae itu masalah ja atuh kiai urang mah urang atuh ya atuh sabodo kakak atuh pan nu ngeunah mah urang pan geus aya hiji jang anak ke urang ngeridit teh jang urang atuh ke hiji ngeridit deui cak setan teh terus bae ngeridit sampai paeh engke barengan di neraka jeung aing oh nya atuh dia mulus ya tuh setan wa zayyana lahumus syaitan nyaho manyaho kredit haram tapi wa zayyana lahumus syaitan nyaho manyaho bahwa duit pemerintah teh dibangunkeun ka pondok pesantren teh bagus tapi ngajukeun proposal wa zayyana lahumus syaitan endaan cak kiaina tuh pesantren agreng bari muridan ge tuh majelis atuh letakan ku sia majelis nu ngajina eueuh majlis tinggal majlis kusia hayu dicetan bae majlis gua ada jasa majlis teh 20 ke 20 ayo nu geus nangan 10
otak pikir akibat make saluran dana ti pemerintah mencokot kajalankeun kagonggorongkeun indek ulah pakai majelis. Masya Allah kuari bagus jasa majelis nu ngajina ngan 10 ge aki-aki baratu kabeh nundutan deui didinya boro nundutan kiih didinya ayo coba bagus ya Allah ya Rabbi toh pesantren 2 tingkat pakai peternakan ayam. Atau emang meujeun jadi peternakan ayam ge duitna ge peternakeun teman. Tah eta teu kapikir tah setan. Atuh penting mah tuh bangunan bae lah murid onam cak. Nu ngaji onam lu penting mah bangunan. Geus aya bangunan mewah teh pan sia hebat kadengena kiai hebat pu pesantrenna hebat majelisna hebat. Cak setan teh ngajukeun deui habak nyieun deui geus lah. Pokona murid mangke ge nuturkeun wa zayyana lahumus syaiton ma kanu ya'mal. Jadi diterjemahkan hiji-hiji mah jaheunya keur di dieu mah jaheunya ka imah atuh deui. Ngaji jadi gading-gading heran aing. Allah ngutus Kangjeng supaya ngalalempeng. Maka aturan Al-Qur'anul Karim disebut aya nahyu aya amru. Ieu bagian larangan, ieu bagian perintah. Kangjeng sing nurut coba wahai umat manusia ka Allah ja urang bakal balik ka Allah tapi tetep bae kafirin musyrikin munafikin mah tetep bae teu narurut kana ajakan Kangjeng bahkan beuki parah hingga merangan Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam eta ka Kangjeng nu dibere mukjizat ka para wali dibere karomah perang para wali sanga jeung raja-raja jeung penjahat-penjahat atuh komo kuari urang mah wali lain urang ulama ge ulama lah diulamakeun ku manusia wallahu alam ku Gusti Allah mah atuh kakarak dijebian jeung diciduhan ulah waka ku kumaha heulanan biasa bae sih. Ju di kalangan berbagai kalangan nu ekstrim atuh antepkeun jati baheula da ge kitu ieu. Lamun urang carita Imam Bukhari ngalalakoneangan hadis ka unggal nagara. Ka Irak, ka Iran, ka Mesir, ka Yaman, terus di mana nu kadenge aya sahabat diteangkeun ku Imam Bukhari. Terus dibawa ke tempat disultil mana nu sahih, mana anu dhaif. Geus beres kunyana kuari dikembangkeun sanggeus teh jadi Bukhari teh kabitaeun nagarana di negara Bukhari teh lantaran hurungna harusna Imam Bukhari dititah Imam Bukhari teh balik ka dieu untuk memakmurkan bangsa negara ye melantaran maneh mah urang dieu ulah cicing di Irak aya ka dieu di Irak ditarik Imam Bukhari teh ka nagrina sorangan ka nagarana sorangan ngembangkeun agama di dinya kumaha tah bentrokna jeung kiai nagara Imam Bukhari teh jeung ulama anu milu ka pamarentah saat eta mah deukeut keneh ka Kangjeng Nabi encan terlalu zalim tapi harita cak pamarentah omongkeun wahai para ulama bahwa Quran ieu hadis bejakeun ditentang ku Imam Bukhari Quran qadim cak ulama hadis, cak Imam Bukhari qadim, adu argumentasi antara Imam Bukhari jeung ulama-ulama pemerintahan. Akhirnya menang Imam Bukhari, tapi pan Imam Bukhari diusir. Memeh diusirna, ditalian heula kana suku kuda, diseret Imam Bukhari. Imam Bukhari nu kurang diaji teh, barang cenul atuh meureun sagede kieu. Nya hulu, nya sirah dan lain sebagainya. Lepaskan, usir. Kumaha Imam Bukhari? Ditanya, tinggal nyebutkan Quran ieu adalah hadis geus ulah hese-hese aman manya tatak bae nyawa tarohana Quran qadim kula tanggung jawab di hareupeun Allah nu antak datang ka kuari mun Imam Bukhari harita leeh meureun urang ge nyebutkeun Quran teh hadis tapi kulantaran Imam Bukhari tarohana nyawa qadim ulah loba omong titik datang ka kuari teger bae Islam teh sebab dimimitian ku pemimpin-pemimpin anu teger nyawanya na tarohanana kuari mah sekupi tarohanana mulai sese Masya Allah batur mempertahankan agama nyawa diusir Imam Bukhari teh
tapi ngajar bae terus kabelah dia lantaran teu kuat urut benturan batu leng-lengan Imam Bukhari ngadoa ka Gusti ya Allah ya Rabbi mun hirup abdi manfaat mangga nyanggakeun ka Gusti lamun abdi bagusan maotan bae abdi geletek maot wali mah kos kitu mamang ge coba bae ka di kamar ngadoa kos kitu Gusti abdi geus teu kuat jasa mayaran kreditan kumaha Gusti bae muncak Gusti paeh atuh paeh muncak Gusti hirup atuh abdi mah atuh hirup bae terserah geletek paeh modar sia ta jasa Imam Bukhari tuh kitabna Bukhari luar biasa diaji di unggal negara eta hadis teh tafsiran Al-Qur'anul Karim nu ngarangkum hadisna diseret make kuda di penjara Imam Bukhari teh eta aduhna jeung Kiai Umaro Masya Allah dibaca aku kabehan kitab sejarah Imam Bukhari teh nu matak kakarak pagedrug saeutik wari jeung Kiai pamarentah no problem can sakumaha tah marasakeun bae ke azabna kumaha eta setelah eta diazab kiai-kiai eta anu maduan ka Imam Bukhari teh kiai-kiai pamarentah teh kabeh 90% kiai kabeh eueuh gairah hirup singkaradeuna beumalotong kiai zaman hari itu tinggal sejarahna Masya Allah nang saha eta nang Allah ulah sembarangan lamun wali dianiaya Allah awas anu bertindakna tinggal tungguan bae tapi urang teh maksudnya ieu mah nempo sejarah tiba heula Imam Syafi'i eta kos kitu pagedrugna terus kabelah dina Imam Malik pagedrugna teh jeung kiai-kiai pamarentah eta zaman baheula atuh komo kuari nu mancak geus masalah urang mah nyampaikeun bae engke ge loba anu ngomong pasti kalangan itu eueuh masalah geus sacablakna sungutnya anak los kajeun Allah engke anu maha uningan hihi ulah sembarangan emang kumaha gitu cek ngana ieu henteu teu sembarangan nang mikir gua kuari semua nyut-nyutan hatena ji kumaha sih tuh loba nu kaisinan kan kiai pamarentah loba nu kaisinan lebaran Senin geus musyawarah jeung syaiton ekstrim ke kiai-kiai Senin lebaran geus bubar berapa pamarentah ngomongkeun Minggu udah kumpulan waktu tinggal masyarakat bae tah ieu kumaha sia bae tadi nama di koji ku aing ge milu Minggu teu boga ukuran ieu mah lain naon kudu boga anggeran sing hade ulah sambarangan hanya sekedar ieu naon tah di luar teh nyaman deui sia cek di luar ya sia nu sia Nah kafirin tenurut karena dakwah kangjeng terus ku Gusti Allah dibere adab naon adabna paila hese dahareun cai dibere teu muncul teu mancer asal cai eueuh bae ge kapan jajadian atuh teu jadi asal jajadian teu jadi bae ge atuh pare segala gandum eueuh nah dia miskin akibatnya miskin urang mah kuari lamun negara urang panas ya endek sakali nyieun hujan buatan sabaraha juta ratus juta miliar tapi kapan di Qatar saminggu sakali nyieun hujan buatan nya mah teu teter duitna panas jasa pan di Qatar teh tapi nya mah nyieun hujan buatan sabaraha miliar sakali nyieun hujan buatan tenang bae ente songhek saeutik-eutik acan di urang ya 2 kali be nyieun hujan buatan cikupa dijual ieu ulah sambarangan kan emang kumaha gitu matak di urang batu kos kieu mah teu bisa danana areueuh bae jang nyieun hujan buatan jang masyarakat tapi nyanana leha-leha ka ditu pan bisa leha-leha aya duit sisa cenah sisa anggaran tolol meureun masyarakat loba nu teu dahar aya sisa anggaran otak diteundeun di mana otak masyarakat loba nu miskin bantuan tan nu teu boga imah aya prak aya sisa anggaran di tampiling bisa ku aing sia
coba endahannya nyetir mobil nu mewah gas dasi kahandap ngangsat masyarakat anu teu boga imah di Jakarta nu dihandapeun jembatan bapan eta masyarakatnya ana eta bupatihnya ana pan eta teh camatnya ana atuh mantak naon panggieunkeun di imah prak aya sisa anggaran cenah mending mun leutik mah sisa anggaran teh saeueuh coba eta nu pikir deuk ngurusan masyarakat apa deuk ngurusan naon coba. Ya Allah, ya Rabbi, Gusti, sesak napas. Ceknya nantu, tuh kiai teh mikiran gitu, ka sesak napas. Geus aya sesak napas aing dibikin ka sia supaya sia nu sesekna lah. Tadi kumaha coba mun make otak teh sisa anggaran segala pake hura-hura. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Telah berpulang ke rahmatullah orang-orang yang memakan sisa anggaran. Aduh, tapi gula lucu ya. Datanglah dulur kula di Jakarta. Nya nomor di pusat, ya nomor di pusat. Ngobrol jeung kula. Begitu ngobrol nyaritakeun sisa anggaran. Berapa emang sisa anggaran Tangerang? Sanu ku kula dibejakeun. Oh, kok kecil ya? Kecil itu sebetulnya sisa anggaran seharusnya sekian. Itu kecil termasuknya cenah. Kiai, sial bareunana. Sakitu kecil keneh wae eta. Jadi berarti geus sarwana blon, geus ya ulah ka imah aing deui geus. Orang sarwana itu dulur tinggal dulur orang yang sarwana mah kos gitu kecil itu sebetulnya seharusnya mau tidak segitu sebab pendapatannya segitu karena nyahoun pendapatan Tangerang teh sekian sisa anggarannya harusnya sekian itu termasuk kecil itu nggak ada apa-apanya itu tangkorak sih kemarin kula mah pengalaman ngobrol jeung dulur kula disangka aing teu boga dulur di luhur boga tuh aing ge sakadar lebaran setahun sekali banyak lagi osok nyama itu tenang lah maksudnya tenang kuda tenang informasi ya aduh lain dulur kawau bae teu boga kula mana dulur sakarolah teu naon tah lain kawau nyasa bae eta nah iya kafirin teh disiksa ku Gusti Allah. Amari diberi gempa. Ku Gusti Allah disiksa diberi angin. Wari Amerika kena angin beliun. Cina gempa, amari Iran gempa. Wah, terus-terusan nih ku Gusti Allah teh. Sing hade lantaran Allah teh geus benci jasa terhadap manusia-manusia anu geus teu ngaku kana kapangeranan Gusti Allah. Si hayang nyaho bahwa aing pangeran ya di luar aturan sia digidegkeun dunia ngan gideg doang malodar jelema. Yo ngaku sia aing pangeran. Hitung ku sia coba aing hitung, make hitung-hitungan teknis sia. Padahal berarti atuh aya nu ngagidegkeun aing eta. Ditakos kitu tacak Gusti Allah. Nah, sia geus bangka warah ka aing. Ku aing sia dianginkeun hitung ku sia make ilmu peranginan. Emang ayah kiai? Ayah di mana? Di Pangodokan. Pan di Pangodokan eta paranti niupan nang neng nong nyieun golok teh ka ditiup. Teh eta peranginan ngaranna. Aduh. Ayo. Ilmu geofisika turunkan ku sia. Di luar nya ieu mah cenah henteu ka data, henteu ka deteksi. Berarti atuh aya pangeran aing nu niupkeunana. Sadar atuh sia pangeran teh lain batu lain kayu. Aing tetep bangka warah henteu bae. Geus digempakeun geus, dianginkeun geus. Ah, sia ku aing dipailakeun. Hitung ku ilmu pertanian sia. Hayo, dihitung make ilmu pertanian tetep bae. Hayo kucurkeun ku sia cai. Make sekeras tenaga make aturan teknik ternyata paila terjadi nang saha mailakeun otak sia datangkeun tah berarti teknik sia geus dianggeuskeun kabeh tapi tetep bae paila nang aing percaya tuh sia teh ka aing bahwa aing pangeran ditakos kitu tah ku Gusti Allah tapi tetep bae ini adalah kejadian alam. Tolong teh dirantai habak teh jelema. Masya Allah, tak urang mah aing maca Quran mah tanya ti Allah tegoran eta keur carita secara nasional, secara keseluruhan, secara berjamaah, secara perorangan sarua. Wah, ieu mah urang boga gaji luar biasa, meuli mobil mewah. Aya nu menta-menta ribet tutup lawang. Ribet aing mah.
tengah hiding aing keur istirahat keur naon lain embung aing merengan ribet cegeuna teh waduh ayo berangkat urang ka ditu ka Cipanas teruskeun urang ka Bali terus aya nu nanya tutup kacana puyang aing mah nu nanya jelema cacah teu bener nararanya aing Bangkawaran teh Bangkawara eta tetangga urang kala eta nu jadi DPR teh DPR Golkar berangkat wah naon kahayang dibeli walah kadaharan inumun kadang-kadang aya mabok sagala make obat sagala sebab atuh ja hiburan teu make mabok ba atuh lah eta mah hiburan naon eta mah hiburan TK atuh hiburan TK atuh hiburan mah kudu make mabok sagala atuh mah kudu make zina atuh awe nu di imah deui mah atuh sarua jeung nyekelan balon nanaonan atuh ganti atuh jaloba atuh di Cipanas sadaekna di Bali mah komo atuh hayang nu boleh datang ka nu hideung leteng aya atuh kakarak hiburan atuh pan kos karitu eta hiburan teh emang kumaha gitu nu mantak babagi mama mau kemana hiburannya ngende babagi mama mah mau ke sana ya papa mah mau ke sana eta teh geus babagi geus disetting atuh si ieu jeung si itu si ieu jeung si itu kos kararitu eta pengalaman kerja di pejabat teh kos kitu eta aduh, Masya Allah, batak ayo bating-bating dayang deh lah. Masya Allah, Masya Allah. Cina pan kiai kos gitu ngomong na, atuh mantan pejabat pan dongeng ke aing. Kuari ke ngaji jelema nangan mali bejakeun bae. Sabaraha mantan pejabat tinggi kuari di dieu ngaji, lain lalagan, kakula bebeja. Jangan kasih tahu ya Pak Kiai bahwa saya ngaji. Sanduk mereka jauh aja. Mual. Udah saya ngaji aja nyana dongeng waktu keur baheula jadi dandim nyana dongeng baheula keur jadi polisi cikeneh kamari ieu aya 3 poe mah nyaritakeun nyana lalakon jadi polisi aduh kiai cenah ulah mun boga anak ulah jadi polisi kunaon gitu atuh polisi teh ya nangkepan nu maling atuh malingan polisi sebenarnya eta cak polisi eta ji atuh bisa disangharepkeun ku ari polisi da kokura tah ya itu kan moal menjaga kondisi itu dong etik atuh aya kode etik ngan ieu carita kos kitu jadi geus lain rahasia di urang teh kos kitu Masya Allah nah ieu hiburan je cak Gusti Allah teh cak Gusti Allah sia kakarak dibere jabatan sakitu jeung harta sakitu mun pejabat atawa mun pelimbah kakarak sih dibere dagang limbah sakitu aduh geus macem-macem segala mabok segala zina wah ditegor ku Gusti Allah awas ya ditegor ya ku Gusti perorangan ya nah tak dibere gering uyang teureun lalanjung teureun dibawa ke dokter rongsen teu kapanggih panyakitna scanning teu kapanggih panyakitna terus sabaraha juta geus 10 juta diopnam di dinya cek dokter panyakitan cak Allah teh kerahkeun kana dokter ku sia ilmu kedokteran ilmu ketabiban kerahkeun supaya sia inget bahwa pangeran teh aing nu mere panyakit nu teu kadeteksi ku ilmu kedokteran supaya sia tawadu di hareupeun aing percaya geura ge bahwa aing nu ngatur sia awas sia lamun can percaya dimodaran sia ku aing ayo geura kuari geus ngahenen geus kising dirinya geus kiih dirinya masih keneh encan keneh ka Allah keneh bae endahan dokter Singapura pan abah mam masih keneh loba duit itu miliaran ka Singapura scanning di Singapura oh panyakitan keneh bae Jerman naon haji Jerman ka Jerman sia mah haji Jerman gering maka jadi mana itu supaya ulah paeh aing iya hayang nyahokeun panyakitna doang ya hese hayang nyahokeun panyakitna abeh dokter bisa ngobatan pan dokter teh teu bisa ngobatan can kanyahoan panyakitna mah aing geus kanyahoana ieu deh nyeri huntu aya obat cek dokter naon dia dagorin geus kan ngeunaheun tamata kos kitu nah ieu mah can kanyahoan panyakitna satu dokter ge
Masya Allah geus beak sabaraha miliar encan cak Allah teh lain kudu kitu sadar gerage kerahkeun ilmu kedokteran ilmu ketabiban ayo moal bisa aing nyeun panyakit nu moal kadeteksi ku dokter-dokter aing mangan sakadar sia supaya lemah percaya gerage aing pangeran aing nu mere panyakit ka aing gerage ditakos kitu tah nu sabaraha ikir cerita perorangan cerita secara keseluruhan sarua bae nah iya ayat falaula iljaahum basuna tadarra'u laula tadi dia asub kana fi'il madhi laula ta'asub kana tadarra'u kapi saheula ku iljaahum basuna henteu naon geus di mana laula tadi dia asub kana fi'il madhi maknana eta adalah makna taubih wa tandim berarti ngamemeleh kos kitu tah di memeleh tadi mun teu dikodok heula moal kaharti mentak dikodok heula guriwal bangkong kodok heula tuh bahasa ge bahasa Al-Qur'an atuh leutik kana make alfiah saeutik bae make bilaga ya anu kurang pernah diaji bae jadi kakodok jadi boga kode-kode maca kitab teh geus lamun urang nyaho kana alatna mah bacana kos kieu kemudian atuh ayeuna mah engke kitu bilagahna kos kieu langsung ieu teh patali jeung naon usul pikihan jadi kan ngeunaheun maca kitab teh henteu main dredeg-dredeg ditarjamahkeun awas ya ngahartikeun Al-Qur'an biro'ihi silakan asup neraka sia man fassara Al-Qur'an biro'ihi fal yatabawa maq'adahu minan nar jelema ngahartikeun Al-Qur'an make polola sorangan siap geus ka neraka jeung baca Qur'an mah make tafsir bae ngeunaheun kodok cara tadi ngodok nanti jadi maknanya tahu be tuh jadi kan kaharti teh lamun geus kana makna berarti tina naon gitu ngaranna tina nahu panahu mah ngan sakadar maca geus lamun aya makna taubeh berarti eta teh maani geus dua tah ilmu di ngarangkep tuh lu mantep lamun ngajina kakarak 5 tahun can bisa Mas Antren di mana? Di anu geus sabaraha tahun 10 tahun kaling ge masak can ngerak. Masak teu ngerak sakieu meureun ukuran caina teh. Teu bongkar masalah mah can bisa 10 tahun mah. Mandak pernah aya murid Abah di dieu almarhum murid Abah pinter jasa santri. Ajun deuk balik deuk non gitu ngaranna muka pasantren ulah waka cak Abah teh. Ulah waka sia minimal 15 tahun bae cak Abah mah. Henteu lah cenah kula mah kuarin deuk ieu beja lantaran kawin jeung anak kiai ulah waka. Eta lamun cara bibit can kolot. Mun cara bibit can kolot bibit ngora atuh moal kuat ge dina buahanna rentul potong. Tuh nu mentek cek Abah ulah waka tapi jangan maksa. Maksa tuh Abah mah ngadoakeun bae cek Abah mah ulah waka lanan tahan bae deuk di dieu teh deuk di mana ngolotkeun ilmu 15 tahun bae cek Abah teh tah pinter jasa keur ulah ge ngajami lah dinya moal dibejakeun ngaranna hirup keneh soalna jelemana hirup keneh ngan ku ari geus muzab-zabun teh pamarentah lain kiai lain ustad lain calo lain tapi pinter jasa kula ngaji amil pernah dinya ngajiin Bandungan di dieu pinter bahkan titah nasrib di dieu ku Abah almarhum baheula pagahan budak baheula mah kos kitu tah nasrib eta 10 tahun di dieu cak Abah ulah wakal 15 baheula sia ngora keneh sia ilmuna maksudna ngora kena kolot maksa kawin jeung kiai terus nyen pondok ulah rame sakedeung tek eueuh aju ceramah ge tek aju teu aju ka belah dieuna kitu jadi calo aju gede hutang meureun atuh gua ada kos kitu keur zaman aya Abah keneh ge geus kos kitu cak Abah ge keur ieu ngaji heula eta aya kos kituan tah ilmu Allah teh ai can kolot ngora mantap loba santri nu geus karolot eta ngolotkeun ilmu itu pokoknya mah nyaho kolot jangan kitu bae geus pokona mah Ji lain lalagan tanya Haji Makmun di pondok main boga anak hiji boga anak dua lain teu bisa ngaji lain tenang bae
lain tuh bisa ngaji sama kos gitu geus pokokna hayang di pondok bae emang kurang jadi aku kurang lembur ngolotkeun ilmu aya bahasa kos gitu bisa ngaji budak kene budak teh ilmunan can kolot ulah waka geus diolah heula maksud titah cicing teh deuk diolah lain sa cicing-cicingna tah ieu jang istiqomah tah ieu sia gawean heula kajeun teu ngaji ge ngaranna ngolotkeun ilmu tah nyana teu paham kos kitu teh tah geus ngorake ne peunggas potong malam aku mah kacabut jeung akar-akar terus lain potong deui potong onang sirungan deui ieu mah kacabut ieu ngaji ka mana sih nah iya keur carita taubeh artina ngameleh hei siap wahai kapirin khusus baheula kunaon atuh make henteu DP ka Gusti Allah falaula tadarrau ai hala tadarrau kunaon maneh henteu tawadu ka Gusti Allah henteu DP ka Gusti Allah atuh percaya bae si pangeran teh Gusti Allah ijaahum baksuna ketika datang ka maranehanana siksa eta teh datang siksa tetep bae teu tawadu ka Gusti Allah pan goblok bin tolol sakitu disiksa ku Gusti Allah tetep bae tulak cangkeng kene bae pan tolol kunaon atuh maneh make jeung henteu percaya ka Gusti Allah padahal pan siksa teh datang ka maneh pan siksa teh ti Gusti Allah hei endahan la walakin qasat qulubun endahan beuki parah eta kateuasan hate maneh teh palam talin lil iman henteu condong teu leuleus iman ka Allah iman ka Kangjeng Nabi Muhammad bahkan ditambahan ku hiasan-hiasan setan wa zayyana lahumus syaitanu ma kanu ya'malun setan kuari menghiasi ka eta kafirin khususnya umat nu baheula oge umat Kangjeng Nabi ka kafirin ya dihiasi ku setan maka nu ya'malun dina berbagai permaksiatan sehingga pasru alaya terus bae nya maksiat geus ditegor ku Allah ku siksa ku gempa ku angin ku paila tetep bae nya teh daek iman eta pan bangkawara bae sak bangkawara jasa sakitu ge ku Allah geus ditegor tetep pake tulak cangkeng diceulik keneh bae bahkan leuwih dahsyat kakapiranana teu satena ditambah deui ku hiasan-hiasan setan atau terus bae nya beuki kafir bae ieu ge keur secara ubat nu baheula atawa kafir di zaman Kangjeng Nabi atawa kuari sarua bae perorangan ge sarua bae ya berbaring di rumah sakit gas dinasehatan ku kolotna tah sia kuari makarasa mentang-mentang sia gagas sia sugih kamari ieu teu nanya-nanya ka kolot ai awewe segala disumbang ai kolot ku sia ditoler-toler karasa pan kuari abah mangan sakadar nganasehatan bae ka sia nya nangis kieu bae tolol tak kolot lain nurut kan kalau di hatena tolol goblok endahan jadi MZ di dieu eta goblok ban eta lain nurut tak kolot teh lain nurut jol bae setan ngaharewa sup bae ka jero hatena hei kolotna kolot bae eta mah keur nyap-nyap kolot atuh sia mah sia bae atuh tenang bae sih jaharta sia loba keneh jualan aya keneh atuh gering ja kuari keur diobatan geus sosok ada ngomong kolot mah kos kitu bawel dacak setan atuh sia mah sia bae geus ulah ka eureun engke mah mabok deui bae tuh loba keneh duit babaturan sia nungguan di itu cewek-cewek waduh nungguan tenang eta hiasan setan tah kos kitu tah hiasan setan nyana ngomong tah ka pamajikan abah ulah geuna ka dieu gandeng nang satah pan biasana ai gering mah abah titah ka dieu emah titah ka dieu hampura eta ngaranna bagus dah babaturan nu sok salat teh titah ngajemput itu ka dieu titah besuk ngarobrol bari kadanan ku maca Quran eta keur bagus ieu lain pambeja ka pamajikanana bawel abah tah mah geus ulah ka rumah sakit geus ngomong kos itu ngomongna segala ngasehatan segala naon santepkeun bae lah kolot-kolot nu modar di heula abah pugunya nu gering eta kan eta kosat kulubu teu hatena tah
Jol aya kiai kadinya datang sa kampung ieu ngalungnya nage tokoh aju dinasehatan nah Pak muriang bogoy sing loba bae atuh bacaan sadar ka Gusti Allah baca istighfar bae sing loba sak jero hateun sia deui ngasehatan aing tolol nggak besuk bae cek dia teh teu kudu ngasehatan ge nyaho setan kiai mah kiai bae atuh sapira kiai lah atuh jah kiai di jelema keneh ulah sok didaenge omonganna atuh nyana mah nyana urang mah urang atuh karamean dunia teh lamun urang teu mabok mah atuh urang teh termasuk salah sahiji keajaiban dunia setan anu ngaramekeun dunia ji atuh tenang bae kamari ieu aya 3 keajaiban dunia nomor kahiji di Amerika di kitu nomor kadua Borobudur nomor katilu di Australia kaopat teh sia cak setan teh sia teh termasuk keajaiban dunia mabokna kuat sia mah babaturan sia lamun sia keur mabok teh waduh mujina luar biasa sia mah mara telerna kuat biasa geus hebat cak setan teh geus dibaturan ku aing nya geus ulah kena ka dia habak teh kiai nu sok ngalayan sia teh gandeng sia kos kitu bebeja ke pemajikan kiai ulah kena ka dia Bangkalan wa zayyana lahum syaitan ketika orang teh bae judi begitu judi eleh setan kumaha kakarak motor hiji batur mah mobil atuh cenah naon judi kakarak leungit depan sen motor mio mah batur mah mobil geus pamajikan ngecempreng ge masalah geus atuh mah kan kesenangan ngaranna ge kesenangan kok pamajikan ngalang-alang kesenangan terus judi cak setan teh atuh lamun teu judi mah eueuh anu ngaramekeun dunia geus kakarak motor nya mobil panakeun apaan sapake tarohan habek tarohan tuh gua keur usim calon lurah pake tarohan ge teu nya atuh ger eleh deui bae cak setan kakarak apaan sa batur mah mercy tuh cenah naon kos kieu harta sia lo make keneh jual habek sawah pakai taruhan deui judi teh indah judi teh nikmat atuh harta jang naon jadi lain jang sesenangan sih jang naon jang sesenangan mobil jang sesenangan harta jang sesenangan guari sia loba atuh geus hatu teruskeun cek setan teh ulah tanggung sia teh ulah sok disebut jawara jawaraan abeh bebeneran jawara ih atuh hebat pan julukan eta geus jual itu sawah pakai meuli mobil taruhan di habek heuh nya wa zayyana lahum syaitan eta kos kitu teh setan teh eta setan teh kos kitu jual pamajikan geus cerepeng-cerepeng lo ngomong aing mah deuk ka Karawang jual taruhan deui eleh deui teh geus gagoler ku ari jual jualin cak pamajikan itu ka keur ieu ge pan menurut ka kula mah meureunanan moal bebeakeun lo ngomong teh geus sugih deui atuh sepira harta mah kekal tatalang draga cek kolot baheula ge atuh keur aya keur ujug tasauk teh budak lah bawa teh geus Allah nu ngatur kos kitu atuh ge sugih deui urang sak setan teh gampang harta mah atuh pokona mah salira hirup bang ge dibere ieu hayu ku ari mah atuh mentaan bae heulangan aju judi deui jabatur ge baheula nu sarugi eleh judina ajupan mentaan jauh masalah atuh hayu bae kos kitu emang dunia judi mah kos kitu cek setan teh geus masalah geus urang-urang itu nyana-nyana geus kitu bae sih wa zayyana lahumus syaitan nu zina kitu keneh zina sakali merenung aduh aing dosa gede cek setan teh kakarak sakali itu mah bae no lain deui rasana sama kakarak sakali atuh aju merenung kitu bae aja itu dah deui dibere seuri pan nu bae nol na teh ngadak-ngadak ja setan paan beres senyum aduh ya diajak deui 2 kali rada merenung deui aduh aing 2 kali ya zina karak 2 kali batur mah geus ratusan kali di hotel sia mah karak 2 kali geus merenung kos kitu FSMR sia mah jadi jelema teh tuh deuleuh tuh orang Lampung putih semampai murah deui murah ya ojol jeung baso Malpinas coba ge ku sia wa zayyana lahumus syaitan ma kanu ya'malun ya Allah teu karasa orang urang teh loba dibisiki ku setan kredit kakarak sakali tuh kan sakali beres kan kreditan aman kan beres kan ku sia selama 3 tahun jauh masalah nu cok kiai diharam-haram teh ja siap pol
masalah pangguna nangenaheun jasa pakai ngaji pakai ka pasar geus ngridit deui ulah didenge kiai mah cak setan teh nya setan tolong nya nangaran oge nya bebeza kam siapa majikan nah mani ngridit beza ieu mulus lah ngridit ye pan urang geus ngaji ka Cilongok cenah haram ja haram-haram ge urang mah lulus ja lulus eta atuh masalah ja tungtungna pake ngaji ka Cilongok keneh bae itu masalah aja tuh kiai urang mah urang atuh ya tuh sabodo kakak atuh pan ngeunah mah urang pan geus aya hiji jang anak ke urang ngridit teh jang urang atuh ke hiji ngridit deui cak setan teh terus bae ngridit sampai paeh engke babarengan di neraka jeung aing oh nya atuh aing geus teh mulus ya tuh setan wa zayyana lahumus syaiton nyaho manyaho kredit haram tapi wa zayyana lahumus syaiton nyaho bahwa duit pemerintah teh dibangunkeun ka pondok pesantren mah teu bagus tapi ngajukeun proposal bae wa zayyana lahumus syaiton endaan cak kiaina tuh pesantren agreng bari muridan ge tuh majelis atuh letakan ku sia majelis anu ngajina eueuh majelis tinggal majelis ku sia hayu dicetan bae majelis gede jasa majelis teh 20 ka 20 aya nu ngeusina ngan 10 itu otak pikir tah akibat make saluran dana ti pemerintah mah cokot bae kajalankeun kagonggorongkeun indeuk mah ulah pake majelis Masya Allah kuari bagus jasa majelis anu ngajina ngan 10 ge aki-aki baratu kabeh nundutan deui di dinya boro nundutan ih di dinya ayo coba ku sia ya Allah ya Rabbi tah pesantren 2 tingkat pakai peternakan ayam atau emang meujeun lah jadi peternakan ayam ge duitna ge peternakeun teh mah tah eta teu kapikir tah setan atuh penting mah tuh bangunan bae lah murid onam cak nu ngaji onam penting mah bangunan geus aya bangunan mewah teh pan sia hebat kadengena kiai hebat pesantrenna hebat majelisna hebat cak setan teh ngajukeun deui habak nyieun deui geus lah pokona murid mangke ge nuturkeun wa zayyana lahumus syaiton maka nu yaman. Jadi diterjemahkan hiji-hiji mah jaheunya keur di dieu mah jaheunya ka imah atuh deui ngaji jadi gading-gading heran aing keur carita wa zayyana lahumus syaitanu ma kanu ya malun terus bae setan Masya Allah ngailah ditegur ku Gusti Allah melalui siksa baik secara umum maupun secara perorangan endahan beuki bangkawarah bae walakin qasat qulubuhum endahan buah telas hatena bahkan terus mengikuti hiasan-hiasan bisikan-bisikan syaitan eta kakarak tadi make nahu dicampur ku ma'ani lamun urang make usul fikih saeutik artina make usul fikih teh kieu ieu teh aya hukum di dieu teh hukum teh ngaranna muqtadi teh nunita geus di mana-mana aya muqtadi eueuh mane wajib ngamalkeun muqtadi wajib teh ngamalkeun muqtadi urang mukallaf kemudian sehat jol waktu salat muqtadi ngaranna teh wajib ngalaksanakeun salat parentah muqtadi teh begitu deuk salat jol bae mane ngaranna kudimal mane idza tamal muqtadi wal mane kudimal mane ulah salat lantaran aya mane satungtung eueuh mane wajib bae ngalaksanakeun salat mun teu salat disiksa ku Gusti Allah urang diondang kitu hajatan tita hadir muqtade ngaranna satungtung urang teh imkan ka ditu sehat boga duit jeung lain sebagainya begitu datang ka waktuna poe Sabtu hajatan muqtade datang wajib urang datang ka ditu satungtung teu aya mane barang didenge-denge di dituna aya organ tunggal mane ngaranna idza tamal muqtade wal mane kudimal mane ulah ka ditu atuh ulah kieu sakalian lah bayar organ tunggal eta pan takos kitu tah sakalian cenah aya orkes di Jakarta bejana mah aya ting-ting cenah disakaliankeun eta teh bahaya muqtade jeung mane muqtade terus bae teh ieu ge
aya baksu ngaranna muktade tanpa mane di mana aya muktade berarti di dia teh wajib ngamalkeun tadarru lantaran mane asup takabab usul fikih ieu keur carita lamun di usul fikihan geus wajib DP-DP ka Allah lantaran aya nu nitah DP-DP-na nurut atuh ka Allah naon lantaran aya baksu siksa siksa teh sebagai muktade ngajak kana nurut ka Gusti Allah iman atuh sia ka Gusti Allah ja eta teh siksa teh lain buatan manusia lain buatan makhluk eta teh panegor ti Gusti Allah tah muktade na aya kunaon teu iman tak eta ketika aya panita kemudian teu dilaksanakeun nah siksa Allah bakal turun deui sing hade tah pos kitu urang dititah salat eueuh mane eueuh naon teu salat awas ya mun teu di dunia disiksa di akhirat disiksa. Iya ge iman atuh sia lantaran geus ditegur ku Gusti Allah aya muktade teh tanpa aya mane kemudian terus bae manehanana ieu kafir ieu bangkawara awas mun teu di dunia disiksa di akhirat mah geus jelas. Masya Allah taala mun urang kos kitu tah dina hukum-hukum teh ieu muktade ieu mane tuh ketika aya muktade dideuleuh heula mane eueuh ieu mah atuh wajib ieu malul muktade geus wajib iman ka Gusti Allah wajib pasrahkeun ka Gusti Allah wajib DP-DP ka Gusti Allah ketika orang ditegur jol aya gempa ulah bae sabasa kali ngomong ieu kejadian alam haram sia ngomong kejadian alam profesor tinggal profesor teu ngaji Quran nyana tah nu tak rada panjang ge ieu loba pembahasan kejadian alam ani manyun-manyun itu menang tah aya mentara aya muktade wajib tadarru lalu urang ngodok make usul fikih tah lamun aya kiai nyaritakeun ketika digempakeun ketika ditegor ku Gusti Allah make tsunami ketika ditegor make angin masih kena nyaritakeun kejadian alam nang tangan siksa kedua teh jelema engke mah lamun aya di TV kiai atau profesor nu nyaritakeun kejadian alam datang bae ka ditu ka studio seren talian kurate goblok sia ye sia teh ngundang-undang siksa deh di talian sia ku aing goblok sia kudu kumaha tuh pasrahkeun ka Gusti Allah cara Gus Dur teh kurang kumaha ahli pikirna ketika aya dek muktade nyana make ieu tah udah kejadian bukan kejadian alam siksa dari Allah pasrahkan kepada Allah titik tuh nyaritakeun kejadian alam eta make bau sungut tah makos kitu profesor tinggal profesor eta ngaji Al-Qur'an makos kitu kodok kurang tuh cekel guriwal bangkok encan dimantekan disimpulkan make mantek tadi ge geus ngan dikodiahkeun jadi engke ngaranna qaidah ngaranna tuh jadi ti mimiti nahu dihijikeun jeung bilagah maneh dicokot make hukum ukul fikih timbullah muktade eueuh mane jadilah ke kesimpulan qaidah kuliah mantek ngaranna geus teu kudu ngomong-ngomong ya aing jago mantek praktekeun ku sia tampiling sia ku aing teu kudu ngomong-ngomong aing jago nahu bongkar ku sia masalahna kitu bae sih ulah sok aju ngaiklankeun sorangan aing hebat atuh buktikeun bae heulanan takos kitu tah ulah sok dipromosikeun ilmu mah hayu bae caritakeun bongkar ge ka nyaon jaheuh hatakarak datang ka falaula irja'ahum ba'suna tadarru geus sajam leuwih encan datang ka anggeus ieu teh geus datang ka anggeus tadi pan 2 piring geus kekilitrikan deui geus lain geus leuan jam bae kiai kebal teuing kiai kebal tah kumaha aing bae sada jadang kalohor ge kayak keur carita ieu nu mantak dibahas ka dieu ketika aya teguran ti Gusti Allah ulah didengikeun tah nu ngomong-ngomong kejadian alam jawablah make ayat ieu teh wajib tadarru teh hartina DP langsung ka Gusti Allah keun bae sebab saha atuh anu ngitung make teknis eta gempa saha anu ngitung angin saha anu ngitung paila oh hitung-hitungan anak berarti cak Allah mah aing
Atuh tadarus ya kain ulah pakai kejadian-kejadian alam. Awas ya diturunkeun deui sia ku aing. Tah wajib bagus ulah ngomong-ngomong kejadian alam. Makan urang kudu istighfar ka Gusti Allah Subhanahu wa taala minta hampura kabehan. Dipimpin ku kiai supaya istighfar nasional, tobat nasional. Di mana? Di Senayan. Kiai nu mingpina Kiai Golkar, dibayar ku presiden, tambah siksa sia. Tambah siksa kajen ku kumaha ge. Tobat mah kudu ikhlas, ulah main bayar-bayaran kos kitu. Ieu mah sagala rupa dibayar kiai teh, masyaallah disoekeun sungguh teh sia ku aing. Pajar mah aing nyan we. Terus dina heugeh masalah. Falaula yaja'ahum ba'suna tadarra'u walakin qasat qulubuhum. Tapi tambah we teas hate wa zayyana lahumus syaitanu ma kanu ya. Ingat ka ucapan Tuhan Syekh Abdul Qadir atawa cek dina Ihya Akur ta bahasana ilmu mah kalmai al ilmu kalmai cai ilmu kos cai kumaha kos cai di mana-mana hujan disesep ku tatangkalan kumaha disesepna terus tangkal buah nyesep tangkal jambu nyesep karena cai hujan teh tangkal bernuk nyesep tangkal nu aya buahan teh naon ngaranna kitu jeruk nyesep tangkal anu pait teh naon gara-garana tangkal nu pait paria tangkal nu pait nu mabok teh naon gara-garana nu mabok teh nu mabok anu sia teu nyaho teh nyesep kabeh tuh siga deui ilmu teh kos gitu guys kuari disesep hujan sekaligus ilmu tah bret murni hujan bagus hujan kuari disesep ku tatangkalan ketika disesep ku tatangkalan buahna buah darmayu jadi amis buahna buah harum manis jadi amis buahna pokok kiong leuwih amis disesep ke jeruk seungit disesep cai eta teh kitu ku kalapa jadi amis bagus kuari disesep ku paria disesep ku pari hujan mah eta-eta keneh jadi pahit. Kuari disesep deui ku nu leuwih pahit. Antawali jadi leuwih pahit. Hujanna eta-eta keneh. Hujanna eta-eta keneh caina eta-eta keneh kumaha nu nyesepna. Maksudna kumaha eta cak Tuan Syekh Abdul Qadir atawa cak Imam Ghazali. Ketika ilmu turun tek disesep ku nu handap asor tambah asor. Tambah manis jelema teh tambah ilmu tambah indah tambah nikmat tambah ilmu ketika diterima ku jelema nu bakawa takabur tambah takabur ieu urang ngadengekeun ngeunaheun sote lantaran urangna boga tawadu ngeunaheun coba didengekeun ku nu kiai nu ngalawan ka kula baheulananan nu teu akur jeung kula nyana ngadengekeun mah ngadengekeun di kajawan sial tak kiai goblok tak kiai tolol padahal nyana ngadengekeun di mobil Tanyawan ku aing ngadaengkeun nyana di mobil ieu kuari di radio ieu. Oh masalah sih, kege balik sorangan nyana. Beneran kudu lain lalagan ngadengekeun nyana di mobil, gergeteun ka aing nyana. Kiai eta kiai mung kadeulean beungeut. Ya tuh masalah. Gereget calo, deuh aya tuh di ditu tuh, di deket kali. Beneran aing lain lalagan. Ge, emang teu kadeulean ku aing. Cak cenah teh bohong, tambah takabur. Eta kakaraku kiai anu anti, anu ekstrim, anu pesimis. Eta teh ngadengekeun mah ngadengekeun ngan ngajebian. Urang nu ngadengekeun penuh dengan hati nurani. Tawadu, tambah ilmu, tambah nikmat. Tambah ngeunaheun pengalaman urang jeung wawasan urang. Dengekeun kudu takabur. Anu tadina ngalawan, anu anti, nyana geus ngajebian. Sia, ditelu siapa ieu? Cak nyana, mun didengekeun kudu munafik bisa gedengen eta, geus leuwih kieu bae. Kiai nu tadi mah ngan pereup dong, munafik mah kampak. Munafik mah kampak. Kadengean ku kafir, urang nyaritakeun kitu. Ye, di bom atom sia ku aing. Eta ilmuna eta keneh kumaha nu nyerapna. Masyaallah eta Tuan Syekh Abdul Qadir penelitianna datang ka dinya.
ahli pikir Imam Ghazali penelitian datang kadinya satu hujan kumahan menyerapna satu ilmu kumahan menyerapna ilmuna eta keneh hujan lah eta keneh disesep kuno bubuahan amis tambah amis disesep kuno kekembangan seungit tambah seungit disesep kuno pahit tambah pahit disesep kuno mabok tambah ngamabok. Masya Allah kaharti jasa. Ialah seorang waliullah Tuan Syekh Abdul Qadir, seorang waliullah Hujatul Islam Imam Ghazali nyaritakeun tentang ilmu persis kos hujat disesepna sakumata ditah ieu ge ilmu turun bahasa eta didengikeun ku urang menu tadarru tambah ngeunah tambah wawasan tambah unggut-unggutan datang ka nunduta didengikeun kudu itu bangkawarah tuh malah embung-embung teh hayang aing mah padahal banyak lagi osok ngadengikeun teh aya nu mawa rekamanana embung ai datang maka dia teh ajang ngamusuhan tapi jangan butuh ka ilmuna paneta naon eta nu geus kitu tuh emang eueuh aya eueuh masalah sih kula eueuh masalah eueuh keur carita doang emang kitu dicaritakeun teu dicaritakeun ge ieu mah kitu ieu mah keur nyurah ban abeh ka harti ieu mah keur nyurah tanpa aya intrik naon jeung unsurna nanti mah keur carita ayat ieu teh kos kitu tah ieu mah keur carita kadenge ieu mah kudu ekstrim tambah ekstrim kadenge kudu inkar tambah inkar kadenge nu belueun ka kula tambah belu tadi mah kakarak hiji belu dong kali mah belu anu resep katanya resep tambah resep atuh kitu bae eta mah ieu mah lain omongan kula omongan Tuan Syekh Abdul Qadir ngajelaskeun omongan Hujatul Islam Imam Ghazali seperti kitu kakarak saayat budak palamanasu wallahu alam. Bismillahirrahmanirrahim. Falaula idh ja'ahum ba'suna tadarra'u walakin qasat qulubuhum wa zayyana lahumus syaitanu ma kanu ya'malun. Allahu a'lamu bimmaradi falaula makana ta'ara fahala tegese makana ta'ara irja'ahum waktune tegahum ing umam basuna apa siksa ingsun agung azabun tegese siksa ingsun agung tadarra'u gawe DPD ya umam lam ya palu tegese ora miga ya umam zalika ing mangkono tadarra'u makiamil muqatadilahu sumertane jumenengi kang nerapakeun lahu kadue zalik walaking qasat belita tetepine atos apa qulubuhum pirang-pirang atine umam falam talinil imam maka oranana lemes ya qulub lil imani kadue iman wa zayyana lahum lan mapesan kadue umam apa syaitan maka nu ing barang kang ana ya umam ya maluna iku ngamal ya umam kabeh minal ma'asi saking pirang-pirang maksiat fa asarru 'alaiha maka netepakeun ya umam kabeh 'alaiha ing atase ma'asi falamma nasu ma ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. Wallahu alam bimuradi falamma nasu maka samangsa ninggal ya umam kabeh taraku tegese ninggal ya umam kabeh madzukira ing barang kang den pituturan ya umam kabeh waizu khuifu tegese den pituturan ya umam kabeh lan den udeni ya umam kabeh bi kalawan
minal basa'i wad darai saking ba'sa kasengatan wad daralan kamadaratan falam yata'izu maka orang narima ka pituturan ya umam kabeh fatahna maka ngabukakeun isun agung bitakhfifi wa tasdidi maca ni kalawan den takhfif fatahna wa tasdidi fatahna lan den tasdidan alaihi mingatase umam abu abakul isyaing pirang-pirang lawang saban-saban suwiji minan ni'ami saking pirang-pirang nikmat istidrajan lahum kena ala istidraj lahum kade umam hatta malah idza farihutat kala bararung aya umam kabeh mautu kalawan barang kang den tegani dekaakeun ya umam kabeh parhabatarin kalawan bunga olo-olo Aqadnahu maka nyiksa ingsun agum hungi umam bil azabi kalawan siksaan bagtatan kalawan kaget pajatan tegese kaget fa izahum mublisun maka izan narikala iki aqadnahum utawi iya umam iku mublisun kang putus asa kabeh ayyisuna tegese pegat kabeh min kulli khairin saking saban-saban kebencikan فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ Allah alam bimaradi fakutia makaden bedol makaden tugal pada birul qaumi akhirnya kaum alladzina nyatane wong akeh wong pada zalim ya alladzina kabai ay akhirum tegese akhirnya kaum bianis tawsalu kalawan yanta bianis tusilu kalawan barang kalawan yanta den rusak ya kaum kabeh walhamdulillah lan uti puji iku tetep kabeh Allah Rabbil alamin kang mangeranan alam kabeh ala nasir rusuli wa ilaikil kafirin ngatasé nulungi ing pirang-pirang utusan lan ngarusak pirang-pirang kafir kabeh nuluikeun lalakon tentang kabangkawarahanana kafir kateuasan hate kafir teu nurutna kafir kana dakwah para rasul Allah terutama ahli Mekah teu nurut kana pangajakna Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sakumaha di awal ku urang geus dicaritakeun